Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 60 genap. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana ieu teh pamirsa tina kolom pangalaman Mang Lintrik. Judulna nyaeta majarkeun teh jiga titik-titik. Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ulah geruh. Sanajan ieu teh lain Rusia, tapi upama diucah Aceh, Mang Lintrik era. Nyaho yen Mang Lintrik sieun ku era, ari sababna mah lain ku sieun-sieun teuing ketang, ieu salempang ku beungeut. Apan geuning ari era beungeut teh sok panas jeung beureum kawas aya nu ngarerab. Tah upama kajadian kitu ninggang kana beungeut Mang Lintrik nu kulitna geus kawas aspal kapanasan mah bahaya karena beki ruksak bae jigana. Nu matak Mang Lintrik sieun ku era teh paur beki ruksak beungeut. Maklum ari beungeut mah eueuh beulieun di toko. Eta taeun ieu teh pangalaman bareto waktu Mang Lintrik besuk ka RSD alias rumah sakit jiwa alias rumah sakit Nugelo di Cilendak Bogor. Kamasyhurna kaluareun Bogor mah Kacikeumeuh, paribasa kudu dikacikeumeuhkeun geuning. Ari nu keur gelo harita teh nasompral pisannya. Dulur sabraina pamajikan, tegasna anakna uwa pamajikan ti indungna. Ngahaja dibajar beaskeun kitu lantaran ameh aranjeun nyaho yen nu gelo teh lain kocoran nu luhur Mang Lintrik. Nya rada baraya ari ka bapana pamajikan mah, tapi apan tadi geus dicaritakeun yen nu gelo teh dulur indungna pamajikan. Jadi ka Mang Lintrik mah teu bau-bau sinduk. Katalian so teh bane dumeh aya surat resmi ti panghulu nu ngabarayakeun Mang Lintrik jeung sakadang jikan. Cacak-cacak mun eueuh eta mah deungeun-deungeun we tah kanu gelo teh daek gondok lain baraya. Sing percayanya sing percaya lain baraya ti luluhur Mang Lintrik. Eueuh turunan gelo ti luluhur Mang Lintrik mah sing percaya lain. Kieu caritana mah kacaritakeun harita Mang Lintrik teh aya keperluan ka Bogor. Loba ari keperluanana mah di antarana rek nepungan ibu sesepuh Mangle. Ek taeun menta persekot nyempal pada sakadang jikan harita keur 3 bulan kakandungan. Cek ingetan teh da ayeuna mah usum persekot nyempal oge kudu make persekot, mun teu dibere paksa bae da butuh. Tahnya bari sakalian ka Bogor cek pamajikan teh. Longok atuh Kang Genjreung karunya. Mimitina Mang Lintrik nyebut embung. Dadaku mah moal kaburu, tapi pamajikan jiga nu teu ngeunaheun kulantaran kitu nya disanggupan bae. Beak ari teu puruna mah besuk kaki Genjreung teh, tapi harita maksakeun maneh dumeh ingat kana pesen pamajikan. Ari rek ngabohong kumaha da Mang Lintrik mah anti bohong, bruk-brak sabalakana iwal mun beger deui. Aduh. Ari lantaranana pang teu purun teh dumeh baju Mang Lintrik iwal ti kampret kabeh geus kalotor urut dina kareta api nu sakitu pajajal-jajalna. Rek unjam-injem piraku deui. Bingung tah Mang Lintrik harita. Moal nya ari di kampret ona maning, mangkaning di kota. Tapi ari keur ngahulang kitu, ras Mang Lintrik ingat kana usdek. Cenah kana teh kapribadian mulang kana kapribadian urang. Tah cek Mang Lintrik dina jero hate. Ari ingat kana kapribadian kitu mah boga alasan kuat ye mun di ka kampret oge. Apan baju kampret teh baju kapribadian urang. Sok saha nu ngadebat kana omongan Mang Lintrik nu pangakhirna bieu. Bener lain? Ya teh Mang Lintrik teh moal gitu Bapak M.A. Salmun mah pamirsa
Manganya komentar nu kinten-kinten aruninga. Kocap geus gilig bae hate teh yen Mang Lintrik rek make baju kampret besuk teh. Leos indit ka Cilendak. Cilendek itu ya pemirsa, aduh hapunten nya. Leos indit ka Cilendak, jalan Dr. Semeru ayeuna mah asana. Lempang di jalan estu teuneng taya karingrang, da percaya dina hate yen Mang Lintrik keur nembongkeun kapribadian sorangan teh. Bakuna mah mindeng ki kucing ku bapak penanggung jawab mangle yen saurna turutan bae urang Baduy. Tara payang kad poyong kod nembongkeun jiwa lembek. Tah Mang Lintrik oge itung-itung babaduyan bae sugan. Ari calana nu dipake harita bodas deui sarua jeung kampretna, baju bodas calana bodas, sugan mah maneh jiga peuyeum saleunjeur. Ngan sapatu meureun nu beda teh hideung belewuk da geus lila teu ngambeuk semir. Kacaritakeun Mang Lintrik geus aya di jero RSD. Rada elat datang teh tayohna da loba nu barasuk. Waktu Mang Lintrik col geus budal baralik ki genjreung kawantu nu adar oleg dar oleg rada gelo malah boa geus oleg nasib kitu wae dibesukan teh kalah ka saserengehan jeung garayam-garayam teu puguh. Boga perasaan aneh waktu aya di dinya teh eta kulantaran neuleuh loba nu teu uni kalakuan. Nah bet asa katepaan loba anu ting belenyeh ditembalan ku nu belenyeh deui. Atuh nu pulutat polotot dipulang ku pulutat polotot deui jiga nu kontak. Paingan aya nu nyebutkeun hiji jelema nu waras upama aya di tengah-tengah nu gelo tah eta nu waras nu gelo teh. Tayohna eta hukum teh keuna ka Mang Lintrik harita. Jadi meureun Mang Lintrik teh jadi nu gelo ceuk nu gelo. Asa teu pararuguh ngabesukan nu kitu patut mah. Diajak nyarita teu puguh jawabanana, di deketan teuing sieun nyekek. Tungtungna kaluntang kulinting bae bari hayang nyaho di jerona. Sajeroning kitu Mang Lintrik teu ngeuh yen harita geus beak waktuna besuk. Borong ngeunah-ngeunah bae lantrak Lintrik, tapi barang nyaho yen pantok kaluar geus ditutup, pulat perot Mang Lintrik kaluar. Geuning pantok kaluar teh lain geus ditutup wungkul tapi geus dikunci deui. Kulantaran kitu pok Mang Lintrik nyarita ka hiji juru jaga. Punten bade kaluar geuning parantos ditutup. Tapi eta juru jaga teh boro-boro nembalan ngaliuk oge henteu. Pok sakali deui bisi teu kadengeun ngahaja leuwih bedas ti tadi. Ieu oge teu ditembalan ngan ukur ngareret, leos bae indit ti dinya. Nulun nu ngajaga indit ku Mang Lintrik disusul, pok deui ngomong. Bade kaluar, punten pangmokakeun panto. Keur kitu jol batur nu jaga saurang deui, heug nenjo ka Mang Lintrik. Pok ngomong ka nu jaga tadi. Nu anyar eta teh. Nya jigana tapi can maceuh. Kakara kitu we geuning ngudag tembal nu saurang deui. Pohara Mang Lintrik ngagabengna, "Beu, ceuk hate, aing teh disangka nu gelo anyar." Kulantaran kitu bari nya-nya Mang Lintrik nyarita ka maranehna, "Henteu sim kuring mah henteu gelo." Nu diajak nyarita sareuri, pok nu saurang nyarita, "Nya wae geus mimiti ngagigihan." Saha nu ngeunah disebut kitu pamirsa. Gancang Mang Lintrik morongos. Da sim kuring mah teu gelo, besuk ka dieu teh. Nah ari geus kitu bet gancang Mang Lintrik teh digondeng ku duaan, dibawa ka hiji kamar tutupan. Atuh tangtu bae Mang Lintrik peperejelan hayang lesot bari gogorowokan. "Saha nu gelo? Nah da teu gelo ieu mah, lesotkeun, gancang lesotkeun." Beki tarik gogorowokan jeung beki rosa peperejelan, Mang Lintrik beki nya direjengan. Anak geblos dasupkeun ka kamar tutupan, cepret dikunci ti luar. Gancang Mang Lintrik ngagubrug-gubrug panto bari terus gogorowokan ngabejaan yen Mang Lintrik teh lain jelema kurang ingetan, tapi teu nu ngawaro. Nah nasib ceuk hate nepi ka disangka nu gelo. Nya ceurik harita mah Mang Lintrik teh tina ngarasa sedih. Jabati eta bet timbul was-was dina hate. Buaknya aing teh jadi gelo, buaknya. Tah kawas-was ieu nu matak sieun pisan teh. Menang 2 poe Mang Lintrik dikerem di RSD teh. Bisa kaluar sotenan disusulan ku baraya nu dianjrakan di Bogor. Ari kaluar ti dinya, ari plong hate teh.
datang ka imah nu dianjurkan anak barayan umurna kira 8 tahun nanya ka bapana, kunaon bah manglintrik dikerem di RSD. Disangka nu gelo ku urang ditu ulun ki baraya ari celengkeung teh anakna sanggeus sakedeung ngareret ka manglintrik. Meureunan bae da manglintrik mah jiga berebat budak teh lompat bari cicirihilan. Geus era tong geruhnya tamat cenah ieu pamirsa pangalaman manglintrik anu judulna majarkeun teh jiga titik-titik eta pangintenya jiga titik-titik na teh sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.